Cek, dosa mah ada urusan engke di akhirat. Penting mah ayeuna we di dunya eueuh kacukupan. Naon deui sia teh? Buat beli HP-nya mana? Ari sia teh hideng, Bo. Rek balik kuota tapi teu gablek HP. Bangke, bang keliling. Bangke bu. Bila ada yang butuh uang, harga-harga semakin tinggi, keperluan semakin sulit, mangga kami bisa bantu. Bangke bu. Ampun aing mah boga salaki teuing ka mana isu keneh angguran mah bantuan beberes imah teu gablek gawe teh da mah jor-jor ilit sok keneh sigan heueuh mamawa pacul leuheung maculan teh dititah ku batur da mah hideng sorangan maculan sawah tempo menta bayaran kanu bogana atuh heueuh ulang-ulang nu bogana teh saha nu nitah cenah gua teh hideng gablek salaki teh yang itu deh gablek anak hiji-hijina molor pagaweanana teh balik di Malaysia teh angguran mah nyugemakeun kanu jadi kolot teh batur mah balik 3 tahun jadi TKW imah rongkah masa sikut mobil motor naragog di imah ieu mah boro-boro kadang ngagubuk peuteuy we 3 papan di kebon ge loba peuteuy mah. Tuh, si ibu itu katempona susah ya. Mangsa sampaikan Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Ya naon Kang? Cek katempona juga anu susah keur butuh duitnya. Nah, hari akang apalan aja butuh duit. Apa tenang banget ke katempo banget susah mah. Ayo calik di dia. Har, perasaan ieu mah aing dah. Jadi kieu, Cek. Mana Cek teh keur susah. Tah urang teh ka dieu teh deuk nulungan Ece, bisi deuk butuh duit, deuk pinjem ieu aya di urang. Aduh, kabeneran pisan. Akang mah dibager-bager teuing. Geus jarang zaman kiwari jelema datang-datang nawaran duit. Nya tuh jadi jelema mah kudu saling tolong menolong. Jadi Ece butuhna sabaraha? Ari sabenerna mah pangabutuh Ece teh loba, Kang. Moal cukup ku 2M. Tapi kela-kela kumaha aturanana da moal mungkin akang datang-datang jual mere duit ka Ece. Tah jadi kieu ke Ece mayarna saminggu sakali. Lamun Ece nginjem 500.000, mayarna jadi 750. Jadi akang teh rentenir. Ah embung Kang, riba eta teh dosa cek agama ge. Cek, dosa mah ada urusan engke di akhirat. Penting mah ayeuna we di dunya Ece kacukupan. Justru eta akhirat teh kumaha pepelakan di dunia. Tapi ari maksa wae mah minjem 1 juta atuh. Tah gitu atuh. Oh, 1 juta mah Cek, 500.000 nya. Bae, kadiekeun. Ari sasana erek iraha dibayar. Sisana nari Ece. Kumaha sih si Akang? Kan Ece teh nginjem 1 juta. Kan ku Akang karek dibere 500. Jadi sisana sabaraha? 500.000 deui. Eta geuning apal. Jadi rek iraha Akang mayar sasana ka Ece. Oke. Nah, jadi orang nu boga hutang ya teh. Kumaha jadi orang nu lieur atuh ieu. Kieu we atuh Kang, meh teu lieur ka Akang. Kan Ece teh nginjem duit teh 1 juta. Ku Akangan dibere 500.000. Jadi sisana sabaraha? 500.000 deui. Ece kan boga hutang ka Akang 500.000 anu ieu teh. Jadi sesana anu 500.000 bayarkeun anu hutang Ece. Ngerti? Tah kitu atuh ngomongna teh tadi. Jadi orang teu lieur. Jadi orang teh
Ece teu boga hutang ka urang teu boga hutang ka Ece. Kan tenan, pinter oge si Akang. Nya atuh Ce, mun teu pintar mah moal jadi bang keliling. Mangga atuh Ce ah. Deng ngedar deui bisi kabulu sore. Oh, mangga. Sing rezeki nanya Kang. Jadi lunas ya Ce. Ulah nagih deui ka urang. Umat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuman jelema kitu mah tipu sekalian lumayan atuh menang duit 500.000 ya Ece. Sapu deui colikeun. Tuh, dan boga duit 500.000. Ece teh nginjem 1 juta. Kurang bere 500. Jadi orang melik hutang, jadi pulang. Dari 500 di can mayat. Iya, padahal itu. Nah, lu ngidam. Pagi-pagi gak ada sarapan. Aduh, aing mah. Ini panas ieu ya teh. Kuyuhan boga duit tiis jadi bawaan tiis najan panas ke alah lumayan ya nipu babangok lentenir lah. Lumayan 500 alah jong-jong kieu ya dibanding ku salaki tadi bere duit aya nu nganteran duit alah lumayan. Tuh sekeneh menang duit tiis ya lumayan. Wih, mami banyak apes nih. Minta dong nih buat beli kuota. Anggar si laing mah tekop nenjo duit hejo panon teh udah ngees geus minta duit ya kop ini Makasih, mami. coba eta sungut meuli bau karbit dasar geblek budak teh balik di Malaysia minta duit ka indung nya indung menang nipu Nih, naon deui sia teh buat beli HP-nya mana? Ari sia teh hidang, Bo. Rek meuli kuota tapi teu gablek HP. Minta lagi. Ya gulung abis ya. Iya. Aduh. Sok. Wih, mami punya apes banyak nih. Angger mana yang Acak ya minta dong nih. Sok. Aing teh si Ece teh nginjem teh 500 juta. Jadi aing lupa hadeuna. Tenggancang. Sok. Can siap. Sok. Kieu we atuh Kang, kan Ece teh nginjem duit ka Akang teh 1 juta. Terus ku acang. Sok. Waalaikumsalam. Tuman jelema kitu mah lumayan ya menang duit 500.000. Da aya ketang aya ditipu Sok. Bangke Bu. Bangke yo. Mami, Goblok. Sok. Aduh, duit tiis cenah kieu. wih, mami punya bau apes.